Ye, Nurmi, urang mah teu munafik, sarua urang oge osok ngagibah. Beda carana, ari batur mah ngagibahkeun teh ngabongkar aibna, ngorehan kasalahanna, nepikeun ka nyebar eta beritana. Beda deui jeung ngagibah urang mah cukup urang nu nyaho sanajan aib manehna ieu garoreng oge, cukup urang jeung keluarga urang. Beda pan ngagibahna oge. Kalau tadi lamun hirup hayang bebas jeung senang, mending keneh jadi randa. Lamun embung stres, montong gableg salaki. Paham? Beledagi. Serba salah, ngajedog di imah, pajarkeun pangedulan. Eueuh gawe. Ari neangan gawe, pajarkeun ku salaki teu kacukupan. Di imah teu dangdan, pajarkeun aing ramijun. Dangdan saeutik disebutkeun centil. Komo ieu lamun awak begang, pajarkeun teh aing ngabatin. Ari dibere awak belut ieu, ajarkeun teu bisa ngurus awak. Dasar gableg tatangga. Heran hirupna teh. Aya dicaritaeuna teh. Ngeri besti, babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh, anu pura screenshot status batur, anu pura ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Tah si eta. Heeh, si eta tah anu sok kitu teh, tukang adu domba. Yey, kunaon? Ngarasa. Ulah era boga salaki hideung jeung goreng patut. Penting mah daek usaha. Daripada boga lalaki kasep tapi mumul usaha. Ripuh besti. Baledageun. Awewe zaman ayeuna lamun geus bisa ngarah duit sorangan, sombongna kabina-bina. Dengekeun. Lamun awewe teu bisa ngarah duit, teu boga harta jeung banda, bakal dihina, bakal disepelekeun ku lalaki anu hirupna ngarasa paling bener. Bener teh. Baledageun. Pamajikan eueuh gawe dituding tukang meakeun duit salaki. Kelakah jadi beban salaki. Ye, piraku we diboking saumur hirup. Jadi babu saumur hirup bari jeung teu digaji. Teu kitu-kitu acan mah ye rugi atuh menjadi pamajikan. Baledageun. Dengekeun ya dengekeun. Pi engkeun deui lamun deung pinjem duit ka salakina, kudu ngomong oge ka anak jeung pamajikanna. Kusabab jelema anu geus rumah tangga mah aya hak anak jeung pamajikanna. Jeung tong poho lamun geus dibere nginjem duit, kudu nganuhunkeun kanu jadi anak jeung pamajikanna. Kusabab maneh mah moal nyaho eta duit nu diinjemkeun ku salakina keur pangabutuh anak jeung pamajikanna. Bener teh. Baledageun. Pan geus nyaho boga pamajikan teh teu kaopan, gede amek, cemburuan, lamun boga masalah teu weleh ngungkit-ngungkit. Cik atuh ulah disiar wae diomongeun teh atuh kadon. Baledageun. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet. Tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin. Bener teh. Baledageun. Dengekeun kardun, lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis, tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis. Sagoreng-gorengna pamajikan maneh dihareupeun maneh, tapi di mata hareupeun lalaki nu lain geulis. Kusabab teu bisa menangkeun pamajikan maneh. Baledageun. Ngaranna ge jelema anu iri dengki. Lamun henteu bisa menyaingi, nya pasti ngagogoreng. Baledageun. Ye, sakirana teu nyahona naon mah cici. Ajedog, tong loba omong, tong loba carita, komo teu nyaho fakta naon. Baledageun. Ye, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan.
aing aya nu muji di cemburuan. Ye, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cangcang eta boga salaki dina tunggul domba. Ulah sina nyonyok HP. Kunaon karek nyaho dunia sosmed. Ye, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakah cemburu ka aing. Bala dagu. Percaya aing mah kata tangga anu ti tabina sok buat baut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh pek deukeutan ini asa seseredetan ieu dadah ieu ini asa deg-degan someah ngadak-ngadak ngajak ngobrol ari deuk indit ajarkeun tengah hargaan ari teu indit aing teh ieu sok deg-degan kana hate teh da moal salah tungtung nama antara manawi we jeung ci ari dibere injeum aing teh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah keur aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan bala dageun laki zaman ayeuna mah ka pamajikan nyebutkeun menye-menye sidik pamajikan zaman ayeuna mah kararuat kararebat coba yeuh pamajikan ayeuna mah dibere gering minum obat geus leuheung saeutik tuluy digawe gegero nyeuseuk ngepel nepikeun ka poho eta rasa nyeri na panyakit. Coba lalaki zaman ayeuna dibere hareeng saeutik oge minum obat tuluy ngaringkut. Tolong. Saan kitu teh? Si borokoko. Beladagu. Si eta mah nyeun video na teh sok sundar sindir. Emang urang mah nyindiran. Ari kitu mah maneh kasindir jadi mikir. Ari ulin di nomor hijikeun, ari mayar hutang di nomor 10keun. Bener teh. Baladageun. Yo, cek saha geus kolot teu meunang lip sync, teu meunang joget, teu meunang nyeun video. Aturan di mana eta? Lip sync joget nyeun video mah teu budak ngora teu kolot, teu aki-aki, teu nini-nini. Nu penting boga HP, boga duit, boga kuota. Ayeuna nu kolot bisa nyeun video lip sync. Nu ngora mah can tantu nepikeun ka kolot bisa lip sync nyeun video. Bener teu? Baladageun. Jadi awewe mah genah ya anu neangan duit setengah mati mah lalaki ceuk saha saha eta nu ngomong sangeunahna yeuh emangna pagawean awewe teh ngagoler wae baju bersih sarareungit tinggal make kusaha diseusehan ayeuna dahar tinggal am kusaha anu masak kuririwa galak sangeunahna baladageun jalan-jalan pamer makan-makan pamer giliran gering ge pamer diupdatekeun giliran ngariung jeung aing mah yeuh nu dipamerkeun teh kasusah jeung kariweuh kasedih kunaon sieun ditagih hutang baladagu yeuh dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun aya nu ngahina jeung mitnah aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila asa panggantengna asa pangkerena asa pangwowna salam sobri dengekeun ari sialur aing boga babaturan baheula keur aing parawan tah jeung si Kardun goblok bae asa panggantengna asa pangkerena asa pangwowna salam sobri aing dilirik majarkeun teh cenah tidak tertarik da aing mah tertarik ge sama yang cantik tinggi kurus dan putih yeuh ayeuna mah tempo panggih jeung aing ka aing Asia leunya-leunye sunyam senyum terus dina sosmedna nyen status kieu sedang mencari calon istri cenah senggol nih duda beranak 2 cenah tidak perlu cantik yang penting setia dan menerima apa adanya ngok sia kurung eta mah omongan lalaki anu kasalek parage goblok tok sia dageun majikan ditah ngirit ari manehanana tukang hambur-hambur duit umur geus kolot ari resep main slot di ka pamajikan ditah ngirit ari manehanana tukang hambur-hambur duit indung maneh mah boros teu bisa ngatur pamajikan mah dibere duit 100.000 mahi salarea coba ieu menjadi salaki dipake depo 300.000 tempo eleh mah dihakan dedemi baladagu dorok-dok kerupuk kulit ngajedog teu boga duit tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang teu bisa molor mikiran hutang